Ayeuna malik diheula nyaritakeun kayaan di alam manusia. Sampai ke tengah peuting bah radia masih keneh guling gasahan lantaran ambu edoh sampai harita tacan keneh mulang ka imah. Hate bah radia ngerasa seseblakan, dadana deg-degan. Pikiran geus cus kan itu paruguh, geus kabayang bae kumanehna ambu edoh teh meureun kumaha onam. Aduh, babak kumaha onam si abu teh. Mun kieu carana aing dek teh daek kudu minta bantuan ketua kampung atau Pak RT. Cek bah radia tungtung nama maehna teh jung bae nangtung reos keluar cetrek nguncikeun panto gejelig indit. Bah radia terus leumpang nerobos kayan poekna peuting, leumpangna mending incig. Rasa teu leudeuh oge leungit lantaran pikiranna keur teu paruguh. Inget kambu edoh anu can datang keneh. Teu lila bah radia geus anjog hareupeun imah Pak RT. Katempo kayan teh meni jempling sigana mah meureun Pak RT teh geus sare tibra. Kalacat bah radia naik kana golodog tuluy ngetrokan panto bari punten-punten. Punten Pak RT, punten. Cek bah radia bari ngetrokan panto rada tarik ngetrokan pantona oge lantaran bisi teu kadengeun kudu boga imahna. Ari di jero imahna si horeng Pak RT jeung pamajikanna teh tacan sarare sabernama. Titos isa oge duanana ngadon nyileuk bae di kamar lantaran loba kasieun teh bisi peuting eta aya jurig atawa siluman. Maklum keur usum beja teh loba jalma anu panggih jeung nutup paruguh sabangsanging siluman atawa jurig cenah. Anu padahal beja teh can puguh sabenerna mah. Ngaranna oge omongan jalma sok ditambah-tambah. Anu antuk nama ngajadikeun marahina sorangan jadi ngarasa teu leudeuh bae. Barang ada yang anu kontrokan pantok bari jeung uluk salam, Pak RT jeung pamajikanna meuni reuas ka cida, punduk-pundukna langsung bae karasa merinding. Ke rumah tita tadi berang oge geus ngarasa teu leudeuh. Pok rubiahna Pak RT ngomong rada hareosan. "Bapana, eta anu kontrokan pantok geuning, bapana? Kadenge lain." Cek rubiahna Pak RT bari ngagiat baju Pak RT. Pak RT na teu nembalan, kalah ngantalkeun curug kana bibirna. Tapi di luar kadang deui sora anu kutra-katrokana panto beuki tarik bae. Bari jeung uluk salamna oge beuki huakauk. "Pak RT, punten nuhun Pak RT. Ieu kuring rek minta tulung." Cek bah radia deui bari ngetrokan pantona beuki tarik. Atuh Pak RT jeung rubiahna beuki reuas. "Bapana eta kala beuki huakauk kitu bapana. Temonan atuh heula. Bisa eta mah bener jaman minta tulung." Cek rubiahna Pak RT deui. Cicing can puguh saasana oge. Kumaha lamun lain jalma teh siluman. Meureun matak sila kakak kabina. Tembal Pak RT katempo kalah beuki murungkut di kurubung ku simbut. Ari di luar bah radia meuni seueul lantaran sakit geus huakauk oge. Bari jeung ngagedonaran pantona beuki tarik can aya oge nu nembalan. Nah jalma teh nya teh daek pisan nembalan sakitu aing geura-geurona huakauk oge. Bluk pisan sugan molorna teh eta kumaha. Gerentas bah radia kot bah radia teh tuluna nyokot batu terus dipake ngagedoran panto maksudna mah ambil beuki tarik ti ditu nama. "Pak RT, buka pantona Pak RT. Ieu kuring minta tulung Pak RT." Cek bah radia deui beuki tarik bae ngetrokan pantona da make batu. Pak RT jeung rubiahna beuki reuas. "Bapana, eta geuwat ieu ka hareup. Bisa rusak atuh pantona. Eta geuning digedoran kitu sugan ku batu eta mah ngetrokanna teh. Kami mah teu wani, kumaha tuh? Geus kumaneh bae atuh ka ditu." "Ih, kamu atuh kuring mah awewe." Tembal rubiahna Pak RT. Ari di luar bah radia beuki bingung geus kitu geus kieu Pak RT tacan keneh nembalan. Aduh kudu kumaha geus kieu. Geus kitu geus kieu anggar bae teh dibuka panto teh. Gerentes bah radia bari ngahulang. Tapi teu lila kituna teh bah radia boga akal sigana mah. Pok ngomong deui bari anggar ketrak-ketrok mah. "Pak RT, nah teh dek dibuka panto teh. Kapan ari RT teh pimpinan warga? Dora ka Pak RT lamun Pak RT mau ngebantuan warga nu keur kasusahan mah." Cek bah radia deui. Tapi anggar Pak RT teh embung keneh nembalan, komo muka panto mah. Bah radia beuki seueul. "Jeh, duruk bae sugan ku kami imahna ari mung muka panto mah." Cek bah radia deui ngancam ayeuna mah. Atuh Pak RT jeung rubiahna meuni reuas ngadenge kitu mah. "Bapana, geus geuwat ka ditu buka pantona daripada imah urang diduruk. Geus geuwat buka." Tapi kumaha lamun eta teh siluman. Meureun kami jadi cokot dibawa ka nagarana. Geus kajen teuing atuh daripada lamun imah urang diduruk. Rugi gede geus sabaraha kali rugina. Imahnya beha kaduruk. Terus kami jeung mahena oge meureun pae. Kapan ari dibawa ka nagara siluman mangan sorangan manehna bae. Kami mah henteu kabawa pae atuh.
Jadi terugi teuing, cek rubiahna Pak RT deui. Keukeuh nitah Pak RT mukakeun panto. Oh, tapi meureun kami nak kasiksa. Ari maneh mah meureun senang hirup di dieu, cek Pak RT morongos. Keur kitu kadenge deui Bah Radia gero-gero. Sugana yang didiruk bae mah teh, cek Bah Radia deui. Pak RT jeung rubiahna beuki sasah, tapi antuk nama Pak RT teh pok nyarita. Keh ulah. Nya kok kuring rek dibuka, tapi satu maneh teh mausa tas siluman, cek Pak RT. Tapi tacan keneh ari hudang mah. Kadenge kitu Bah Radia meuni gregeteun gara-gara teu ateul. Aduh dasar RT ngaku bela laki. Ari hirup urangan pisan. Kami mah lain siluman, kami mah manusia. Ieu kami Bah Radia, luat buka pantona Pak RT. Cek Bah Radia. Pak RT ceuring hak nganenge Bah Radia teh, tapi anggar ari muka panto mah tacan. Bener eta teh Bah Radia lain siluman. Lain kuring mah Bah Radia, tapi lamun teu daek muka panto ku kuring rek disibakeun pisan ka siluman. Tembal Bah Radia deui. Meureun ku pusing-pusingna jadina kapohoan, ngancam rek nyebakeun ka siluman sagala. Ajan kitu alus nama aya, Pak RT jeung rubiahna teh jadi beuki soak, beuki sieun. Komo hari tamah kabehan oge geus caruriga lamun Bah Radia teh munjung ka siluman. Atuh rubiahna Pak RT teh beuki sasah bae. Geuwat babana buka pantona buka, daripada urang disebakeun ka siluman, geuwat buka. Cek rubiahna Pak RT. Patujung Pak RT teh geuwat udang. Tuluy buru-buru leumpang setengah lompat rek mukakeun panto. Barang geus anjuk ka hareupeun lawang, reket panto teh dibuka. Breh Bah Radia keun nangtung hareupeun lawang. Nah, hese teuing bari nage muka panto teh Pak RT. Kawas nu sieun bae dipenta dut ku kuring. Cek Bah Radia katempo rada ambek. Apunten Abah, atuh kuringna sararieuna ina teh lantaran nuju usum siluman kapan. Jadi disangka teh Abah teh jurig atau siluman. Sok mangga kalebet balagot Abah kalebet. Cek Pak RT langsung nitah Bah Radia asup ka jero imah. Geus teu kudu 2 kali nitah Bah Radia teh tuluy bae asup ka jero lantaran geus tadi oge geus cangkeul pisan sukuna. Keur mah sawak-awak ditapuk ku reungit ongkoh. Sanggeus adi jero, gek bae Bah Radia teh langsung diuk teu nungguan dititah heula. Teu lila torojol rubiahna Pak RT oge norojol nyampeurkeun. Masih ngarasa curiga oge ka Bah Radia, mainna tetep bae pura-pura someah. Jih, geuning Abah. Kunaon wengi-wengi siga nu penting kitu Abah? Cek rubiahna Pak RT bari gek diuk pinggireun Pak RT. Pogoh Abah teh rek minta tulung ieu teh, Pak RT, Bu RT. Si Ambu sampai kawan cikil can ka imah keneh. Abah mah belang bisi kumaonam. Tembal Bah Radia. Ari tadina ka mana tuh Ambu teh Abah? Rubiahna Pak RT nanya deui. Tadi beurang teh geus nya Abah jeung Abah. Ngan si Ambuna mandirikeun maneh tapi teuing terus nama ka mana? Sampai ka ayeuna can ka imah keneh. Pak RT jeung rubiahna silih reret. Tuluy pok rubiahna ngomong deui. Ngomongna teh bari jeung heureuyan Bah Radia. Buah-buah balik anu ngore atuh Abah. Cek rubiahna Pak RT. Maksudna salingkuh. Moal. Teu percaya Abah mah. Lamun si Ambu salingkuh mah moal mungkin. Masih kitu-kitu oge satia si Ambu mah. Ulah mitah kitu Bu RT. Tembal Bah Radia rada kasigeng diomong gitu teh. Atuh Pak RT meneurewas sieun Bah Radia teh jadi ambak. Kumuhun Abah, moal mungkin lah Ambu nyolowedor mah. Moal kuring oge bercanten. Apunten punggojo mah. Heureuy eta mah Abah. Cek Pak RT kasihinan Bah Radia ambak. Nya Pak RT, bener moal mungkin Ambu nyolowedor mah ti Abah. Malah Abah mah yeuh wanita rohan lamun si Ambu selingkuh mah. Abah mah lamun bener selingkuh hop meretah balong pinggir di mah. Da moal mungkin selingkuh atuh si Ambu mah. Cek Bah Radia. Rubiahna Pak RT ceuring hak ngadenge kitu teh, mainna kalah kabeuki hayang heureuyan. Laras eta tariusan teh Abah? Atunya bener. Sok lamun aya bukti si Ambu selingkuh mah, tah Abah mah wani mere balong tah tarohana pinggireun imah balongna. Atuh Abah mah yakin pamohalan si Ambu selingkuh mah. Abahna wantun sumpah rek mere balong lamun kanyawan si Ambu selingkuh. Sumpah demi Allah. Malah sumpahna oge 700 kali moal kagok lah. Cek Bah Radia meniku yakin jeung ku seueul meureun ti ditu nama. Tah keun cak lah Abah cak. Abah geus sumpah nyata ya. Cek rubiahna Pak RT deui. Heeh. Cak boh cuk cok lah. Cek Bah Radia. Tungtu nama nu ti imah niat minta tulung oge. Nya supaya neangan ambe doh jadi nama kalah ngomong jeung rubiahna Pak RT. Ari Pak RT na kalah garu-garu teh ateul bingung nempok kalakuan rubiahna jeung Bah Radia kitu teh. Keur kitu kadenge deui sadayan uruk salam bari jeung gobrag-gobrog kana panto. Ayeuna mah sora awewe. Pak RT, punten Pak RT, Pak RT punten. Cek suara anu uruk salam di luar. Atuh kabehan meuni ceuring hak leuwas.
Eta sadi bapana gebrag-gebrug karena pantok itu. Cek rubiahna Pak RT. Pak RT tinimbalan kalah pok nanyakan di luar. Saha? Kuring bilebe, tulungan kuring Pak RT tulungan. Tembal anu di luar anu si horeng bilebe. Bilebe. Aya naon atuh bilebena? Cek Pak RT bari jung nangtung tuluy leumpang rek mukakeun panto. Teuila geus aya hareupeun lawang, tuluy brae panto teh dibuka. Ari bilebena langsung bae asup bari hari reus-reus. Barang geus aya di jero nampa Bahar Radia, bilebe langsung bae ngomong bari tutunjuk ka Bahar Radia. Tah kabeneran salaki aya di dieu. Heh Radia, warah itu pamajikan maneh warah. Itu kalangan ngamar si aduaan salaki kami. Cek bilebe ujug-ujug ngomong kitu bae bari tutunjuk. Atuh Bahar Radia meuni calang apruas. Naon ieu teh naon maksudna bilebe? Naon maksudna? Ye Radia dengekeun, lalaki naon maneh ngaranna itu tempo pamajikan maneh si Edo ngadon salingkuh jeung salaki kami, malah ngamerduaan di imah kami. Maneh salaki ngadon cicing bae. Warah ka ditu salaki maneh warah, Radia warah. Cek bilebe beuki norostos ngomongna. Atuh Bahar Radia teh beuki calangap. Naon gedengan teh si Abu salingkuh jeung palebe? Heueuh jeuleuh ka ditu warah ku maneh warah, Radia warah. Cek bilebe deui. Atuh hea Bahar Radia teh langsung ngahayap panas hatena jeung nangtung rek indit ka imah palebe. Tapi kakarek rek indit langsung dihalangan ku rubiahna Pak RT. Keheula bah keheula. Cek rubiahna Pak RT bari ngahalangan. Aya naon deui atuh Bu RT? Ieu kuring keur kaburu teh. Rek ngawarah rubiah kuring. Nya eta mah urusan Abah, lain urusan kuring. Tapi kuring mah ngan sawu kuring ingetkeun. Kumaha sumpah anu tadi? Cenah lamun kanyahoan ambu Edo salingkuh, rek mere balong ka kuring. Kapan eta mah geus sumpah kasaksian ku salaki kuring oge. Cek rubiahna Pak RT. Waktu huleng Bahar Radia teh mending ngahuleng deui. Be aing bener-bener apes yang rugi gede poe ieu. Keur mah pamajikan aing salingkuh. Kudu keluar balong dia tuh. Ampun nasib. Kapan jauh aing buka pamajikan teh. Cek Bahar Radia nepak kana tarangna. Cak urang tunda heula. Ayeuna caturkeun kaayaan di nagara siluman. Patih kalageni harita masih keneh keur ngobrol jeung si Ekek nanyakeun kumaha carana hayang bisa ngarebut jabatan raja. Cenah supaya bisa kawin ongkoh jeung Nyi Lasmaya. Kadenge patih kalageni keur cumarita. Kira-kira kumaha euy Ekek? Maksudnya kumaha carana kula bisa jadi raja? Kula geus sabar hayang ngarebut Nyi Lasmaya ti Prabu Durakumala. Cek patih kalageni si Ekek ngahuleng sakedeung. Heueuh nya kumaha carana? Aing oge bingung. Tapi kesempatan halus bikin ngabebaskeun Nyi Lasmaya. Kerentos si Ekek. Nempo si Ekek kalah ngahuleng, patih kalageni pok nanya deui. Nah, kalah ngahuleng euy Ekek, baru kan dikarek ngabantuan kula. Sok atuh bejakeun kumaha carana ieu. Ulah geus sabar euy. Heula atuh Ki Patih. Ieu wing nakeun mikir heula. Maksudna mah neangan jalan anu lantip. Ambil hasil halus. Atuh sok. Ulah lihat euy mikirna. Kula mah teh sabar. Cek patih kalageni deui. Ari si Ekek masih kena ngahuleng tapi teu dilapok ngomong deui. Geus kieu bae atuh Ki Patih. Ayeuna kuring anterkeun heula ka Nyi Lasmaya. Engke kuring rek nyarita ka Nyi Lasmaya supaya maena ngolok Prabu Durakumala ambeh ngabejakeun naon kalemahan manehna atawa bisi apa karang sakti anu bisa ngadehkeunna. Lamun geus kanyawan ku kuring ke dibejakeun ka Ki Patih. Kitu bae lah carana mah. Cek si Ekek meuni daria. Ya atuh halus kitu oge. Kula mah satuju bae euy. Kula janji yo. Amun geus hasil andika pokona mah rek aku dulur ku kaula. Cek Ki Patih kalageni si Ekek mending ngarenjag nganenya kitu teh. Adeh aya bae aing mah. Raja anu rek aku dulur siluman bari jeung goreng patut ongkoh. Tapi geus kajen lah, nu penting mah aing bisa ngabebaskeun Nyi Lasmaya heula ayeuna mah. Gerentes si Ekek. Ari Patih kalageni buru-buru newak awak si Ekek. Sup diasupkeun ka jero endongna. Geus kuat lah Ekek. Loba teuing ngahuleng andika mah. Cek Patih kalageni bari ngasupkeun awak si Ekek kana endong bajuna. Terus reos bae manehna indit. Ari di sajen tempat masih keneh di alam siluman. Bimarah katampukeun aya di dapur karaton.
Tapi manehna bingung lantaran rek asak-asak seperti parentah raja teh bahana nu aya malah sebangsaning daging tapi basa disidik-sidik mata kukurayeun bimarah mending ngaberi gidig lantaran eta teh geuning si horeng daging manusa. Ih ampun Gusti, eta daging naon? Cek bimarah bari meungpeunan beungeutna tuluy luncat ka tukang. Siluman anu ngawalna oge jadi kabawa ruas, manehna oge jadi ilu luncat ka tukang bari ngagoak. Wadaw, aya naon bibi? Cek siluman bari manehna oge luncat sarua meungpeunan beungeut. Itu daging naon? Cek bimarah deui bari tutunjuk. Siluman muka matana seutik mencrong kanu palebah ditunjuk ku bimarah ana breh si horeng tupungkan daging manusia. Dasar manusia maneh mah nu kitu bae sieun eta teh kadahareun heunah sia tugas maneh teh kudu ngasakan eta daging. Cek siluman anu ngawal bimarah atuh bimarah teh meunang jenghok. Hi mangkara aing kudu ngasakan daging manusia mung teuing aing mah gerentas bimarah. Nah maneh kala ngaulang kitu sia kuat gawe kuat mun teu daek daging maneh nu ku aing bakal diasakan sia. Cek eta siluman deui bari molotot ngadenge kitu teh bimarah ngaberi gede-gede bae. Aduh kumaha geus kieu jadi serba salah aing teh lamun diturutkeun aing teh moal tega tuh ngasakan daging manusia mah hi geuleuh ongkos sieun iciji ari teh diturutkeun mun aing nu diasakana ampun Gusti aing mah gerentas bimarah deui. Ari silumana terus bae jebluk nutupan panto dapur leos indit. Atuh bimarah teh beuki ngahulang nasib aing mah rajan aya pagawean gajina gede kudu ngasakan daging manusia. Gerentas bimarah bari ngahulang. Ari patih kalegeni anu moos ekek harita geus anjog ka kamar Nyi Lasmaya. Katempo di kamar Nyi Lasmaya teh loba keneh para emban anu keur ngariung. Sedangkeun Nyi Lasmaya mah katempo ngagolor keneh teu empes-empes. Barang datang ki patih para emban langsung curing hak cedok nyembah. Haturan Kanjeng Patih haturan nun. Cek salah seorang emban ngahormat ka patih kalegeni. Katarima pangabaktian di ka kula. Kumaha ayeuna pibojohan Kanjeng Prabu teh euy? Tanya ki patih kalegeni. Sapertos nu katinggal bae Kanjeng Patih. Sungguhun kitu bae ka ayeuna teh nun. Patih kalegeni mencrong ka Nyi Lasmaya anu katempo masih keneh teu empes-empes. Hatena mun kumejot kabita ku Nyi Lasmaya ti corona katempo turun naek. Aduh. Bener-bener eta gulis pisan Nyi Lasmaya teh. Aduh. Bitis oge mun hejo ngegedot bentolan setik-setik acan. Pantesan da kapal budur aku ngalah nepi ka edan kitu atuh. Aing oge kalah deg-degan kieu dada teh euy. Gerentas patih kalegeni bari panona mencrong terus ka Nyi Lasmaya. Keur kitu kadenge si Ras Ekek ngomong tina jero endong bajuna lalaunan. Kumaha ki Patih? Geus anjog can euing ka kamar Nyi Lasmaya teh? Patih kalegeni ngarenjak keur ngalamun teh asa kagebahkeun. Geus anjog euy. Geus cicing heula andikana. Kek kukula dikaluarkeun. Tembal ki Patih kalegeni. Tuluy mahina malik ka Paramban. Paramban. Andika meureun geus carape nungguan sapopoe Nyi Lasmaya teh di dieu lain. Atuh kan tenan Kanjeng Patih, gugu asa tos sarangkeul. Ya atuh geus kada ditu. Ruluh heula kabehan ka ditu. Cek Patih kalegeni. Sumuhun tapi kumaha perkawis Nyi Lasmayana? Gun kajun dewek giliran nungguana. Atuh para emban teh meuni barungah cedok nyarambah ka Patih kalegeni. Sumangga atuh Kanjeng Patih, abdi sadaya permios nun. Geus ka ditu gawat kadidit. Sanggeus kitu mah para emban teh reos bear rindit. Anu aya di dinya tinggal Patih kalegeni jeung si Ekek anu masih keneh aya dina jero endong Patih kalegeni. Ngan waktosna seep ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin hapunten kakirangana mugi katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.